Sing sangkeling manuk sing klem datan los kakolong bapak syatar bulanan klem neng dek buah kopi rarangkeyan ken anu dewek ulah padi dihereyan gunung kelut gunung cermek anu enta udut siga embe naon sia teh ngalagu teh nu kitu mantak ngerakeun aing lagu teh sia gunung kelut gunung cermen nu teu udud siga embe neangan lagu teh nu ngeunaheun atuh nu payus jeung usia maneh sakola ban sok diajarkeun di sakola paroho deui Pak 3 tahun teu sakola gara-gara corona kapan osok belajar online meureun kapan teu gableg HP-na da ku sia teh pangbelikeun eta ku sia sareng teh eta kakolot suasia jigana ieu budak teu dipapatahan etika ku indungna kumaha Pak jigana sia teu diajarkeun etika ku indung sia kusaha ku indung sia pemajikan sia pamajikan sia eta indung sia teh kabina-bina teuing sia teh aing mah boro-boro belajar online boro-boro pangbelikeun HP tadi bajuan acan di calana ge hanteu atuh sia mah boga duit teh lain pangbelikeun anak baju HP hayu bae malihan jojor dia jejeut useup pagaweanna teh nu matak isukan sia mah paehna jadi juri walungan gawe nguseup bae yo manaon gagawean nguseup pamajikan rek ngejo eueuh beas ai jojor pa alus-alus jojor pa mahal-mahal ari pamajikan hayang geulis teu pangbelikeun budak-budak acan karunya nya kumaha atuh ari jojor pa alus-alus meulina ge meuni online nya ai boga pamajikan hayang geulis eta we hayang bibir beureum teh hayu we ku daun jati bahan yang dilipen teh ulah sok ngerakeun kolot lain ngerakeun kolot da siana ngerakeun kalakuanana ulah kitu ka kolot ulah kitu ka anak ulah kitu sebagai ka anak cenah kitu gagabah sia teh ka kolot kieu-kieu ge aing ge bapa sia kieu-kieu ge aing teh anak sia biasa malik-malikeun budak aduh malik-malikeun anak tutung teu dibalikeun mah ulah sok kitu ka kolot lagu teh nu pantes anu bakal ngangkat harkat jeung darajat nu jadi kolot beperieun atuh kolot kieu kumaha teu bisa ngaji-ngaji acan beleguk leguk cenah rek diajar meureun ka kolot ka anak kunaon teu bisa ngaji kapan aing mengedul baheulana ari ka aing nitah ngaji ari sia teu bisa ka aing nitah ka masjid ari sia gagaweanna nguseup contohan atuh ku sia contohan ulah nitah hungkul sia teh ari ka anak nitah ka masjid ari sia jeung pamajikan sia parebut remote lalajo ikatan cinta aduh apalan pamajikan sia pan indung sia teh nya doraka ka kolot kitu kapalang doraka aduh doraka da aing mah doraka ge warisan sia nya kapan aing teh anak sia tapi teu dididik ku sia sedih aing teh nya sia kanu jadi kolot gagabah Pak naon Pak lamun isukan abi disundatan hayang nanggap cepot nyantri apanya waduh yang anggapan nu biasa Cilacap teh geuning Pak nya lamun disunatan pan sia geus disunatan atuh hayang disunatan deui Pak banu nyawer hayang disunatan deui atuh beak pembukaan maneh meureunan hayu be disunatan mah apa hayang disunatan deui Pak loba nu nyecep loba nu nyawer Pak lamun disunatan deui bobogaan sia beak isukan lamun rek kawin rek kumaha wah atuh sabuat kawin manginjom bae kanu bapa puguh dara gaji sia teh atuh Pak hayang dipasantrenkeun abi teh pas sedih Pak batur mah bari sang ngaji
Abata saja kau bisa idhar idgom. Batur mah diajarkan di madrasah teh nun mati bertemu ja adalah idhar. Ari idhar teh al bayan artina jelas. Kaditu nama poho deui. Da ngadenge hungkul. Sok nadoman. Linuni intaskun. Urang mah boro-boro di papatahan ngaji. Matuh. Ya makaduk we ngahajatkeun urang, nyunatan urang beak puluhan juta. Nyunatan urang beak ratusan juta. Nah ngapoyang golekna ge anu mahal. Nya. Ratusan juta ari ka madrasah sabulan sakali 5.000 hararese teh. Yang bayar Mikir coy. yang bayar listrik kana ge. Geus teh ka kolot ngerakeun loba jama. Lain ngerakeun kalakuan sia ngerakeun. Ngerakeun. Ya. Dan Dulu kalah pasean tonggong ya. Keur ngadakwa meureunna. ya Dan alus buukna koneng nya euy. nya. Naon mang? Alus eta buukna koneng gaul nya mah. Gaul. Heeh. Pangki dong. Lain eta maneh buuk koneng teh di pikok. Hah? Eta maneh buuk bisa koneng kitu di pikok. Lain kurang. Orang cenah. Lain di pikok mang ieu mah kurang ku hama. Eta nu bapa ge sarua koneng. Lamun bapa mah koneng sote ieu teh raja orai koneng. Oh raja orai keneng cenah kumaha? Anu kamari dituduh ku siana teh ieu. Di cadas pangeran. Di cadas pangeran dipitnah ku siana teh ieu. Oh gitu. Hayang kanu ngora nyebut dicolong orai koneng padahal mah tumpak angkot koneng. Gitu. Halo. Boro-boro masantrenkeun aing teh sedih sabab dina katerangan Kumaha cenah? man walada lahu waladun pal yusin ismahu wa adabahu wa idbalagu pal yujawiju. Oh. Naon eta teh hartina waluh-waluh teh? Waluh. Lain waluh teh. Loh. Dasar ceuli jauh ka bedug ganggang ka dulang. Nya. Tara ka masjid kitu ceulina teh. Kumaha cenah? Naon hartina waluh-waluh teh lain waluh. Man walada lahu waladun pal yusin ismahu wa adabahu wa idbalagu pal yujawiju. Naon teh hartina? Hak anak tinu jadi kolot atawa kewajiban kolot kanu jadi anak pal yusin ismahu merengaran anu hade. Gini. Aing kurang kumaha kasia merengaran meni alus. Pan aing teh merengaran kasia teh sesuai jeung zaman ayeuna gagah Jackson ngaran sia teh. Jackson cenah. Aing teh bodoh ngaran Jackson. Tebutuh. Ari ngaran Jackson teh bisa macam-macam acan. Oh. Ya. Kupingkeun ku sia nya. Ari merengaran anu hade teh nganung harti kalakuan kolot kudu hade. Hade. Entoan. Sabab kalakuan kolot teh bakal mempengaruhi ngaran anu jadi anak. Cek batur teh ulah ulin jeung si Jackson. Naon sabab? Da si Jackson mah anak tukang mabok, padahal nu mabok mah sia aing mah henteu. Gitu teh geuning. Tapi heueuh nya euy, lain heueuh mikir sia teh. Mikir. Wa adabahu ae palusin adabahu ngadidik adab-adabanana, akhlakna didik. Wa in balago paljujawiju di mana nicak dewasa kawinkeun, nu mata kawinkeun abi Pak. Halo, yang kawin biasa. Udah keneh siapa make jeung hayang kawin atuh. Tuh. Gitu. Nah langsa wing teh hayang bisa ngaji. Allah. Jang Dan didakwa meureun nya euy. nya dakwah ku anak itu. Didakwa ku aing mengpeng di dunya. Allah. Mau sababna? Lamun didakwa ku aing di akhirat, waktu keur babalik pikir. Tapi lamun didakwa ku urang di dunya, aya waktu keur babalik pikir, aya waktu keur tobat. Mikir coy. Mikir. Kumaha cenah? Waduh. Tapi heueuh nya euy. Nya lamun dilenyepan. Tuh. Ya. Nah. Hayu ah. Allah. Aya keneh bae deuk. Aya keneh ya. Aya. Ami. Aya naon ieu teh? Anteu
Halo. Ya. Dan Oh, urang panggil pamajikan dewe ieu ya. kantenan atuh. Aya keneh. Nya, Aya. Mi. sayang, Ada. bebeb. Mih. Aya naon akang? Dieu. Nya. Dipanggil euy ku akang. Nya. Ku sang suami. Ya. Bagnya boga salaki jadi ustad teh nya. Kantenan bagjana mah kumaha bagjana? Da mih teh tadi nama urut penyanyi dangdut ya teh. Halo, oreng teh. Ngan salaki hijrah jadi ustad nya mih ge hijrah we. Halo. Alhamdulillah ayeuna mah dipercanten jadi ketua hadroh. Halo, aya hadroh teh tuh. Nya band kepret. Halo. Gitu. Ayo ah. Urang lagunya lalawaton. Ya. Ya lalawaton, ya lalawaton, ya lalawaton. Hobul waton minal iman walatakun minal hirman Inal iman. inhadu akal wat. Ya lalawaton, ya lalawaton, ya lalawaton. Ya lalwaton. Hobul waton minal iman Inal iman. walatakun minal hirman inhadu akal waton. Indonesia biladi anta unwanul faqoma kullu mayyati kayauma tomi hayyal qahimama kullu mayyati kayauma tomi hayyal qahimama. Ya lalawaton, ya lalawaton, ya lalawaton. Ya lalwaton. Hubul waton minal iman Minal iman. walatakun minal hirman Inal iman. inhadu akal waton. Ya lalawaton, ya lalawaton. Alisyan atuh. Mana jengrek gitu eta. Uruntuk biduan. Kumaha tuh? Abong-abong ruruntuk artis ya teh. Singgeus hijrah Meni ki anggar jengle. we. Anggar we goyang nama. Aing geus ngedepong kitu mah jongjon aing teh. Ya, sugema. Astagfirullahaladzim. Halo. Ari mih teh telajok we teh. Incak cakang cau jigana. Lain teh telajok ku aing disuklukeun. Hai. Nuhun sang suami. Akang Sepot, alhamdulillah parantos disungklukeun. Halo. Mih marido salaku nu jadi istri. On. Dini lo Ya. dan Baheula mah keur anyar kawin, kumaha? dicium pamajikan teh meuni nikmat. Aduh. Ayeuna mah asa dicocok halu. Alah. Kumaha cenah? Alhamdulillah. Nya. Nuhun. Bingah amarwatna sutna bingah ka giri-giri bingah nu taya papadana. Pada kawis naon cenah? Dumeh boga salaki. Nya. Dumeh boga salaki janten ustad. Mangga sok heula bilih aya naon? Mangrupikeun pengumuman aya salah sawis barangkali nu ragerak HP-na atau ical HP-na upami nu mendakankeun saurna pasikeun we ka Pakadus. Sakali deui mangrupikeun wartos atau pengumuman sing sawean nu mendakeun HP anu murang kalih duka sajenenganana. Angga mohon pasikeun we ka murang kalih atau ka Pakadus. Hatur nuhun kana simpatina we keperhatosan. Mangalajengkeun. Ya da ti tadi teh reuas aing teh ting harewos teh aya naon gitu. Sigan teh naon? Nya mentak teh husu ongkoh da bae nya. Nya ta aya mah geus apalnya perkarana leungit HP rag-rag HP-na. Mudah-mudahan sing enggal kapendak. Mohon. Atuh nu mendakan mudah-mudahan sing diluangkeun manahna supados tiasa diuwihkeun deui eta HP teh nya. Cep Angga tos kapendak da can Pak? Oh atos. Alhamdulillahirabbil alamin tah ayeuna mah geus jongjon da wek nya. Ya sampai jam sabaraha ieu Pak? Jam 3. Aduh. Ah 10 menit deui lumayan jeung mah janggel. Setengah. Da geus teu pararuguh aing teh ieu. Akang, atur nuhun Akang.
sing istiqomah Kang Cepot dina dakwah teh nya sing jadi ganjaran sing jadi pahala sing ikhlas karena Allah ulah karena amplop. Aduh, ngelingan tuh itu nama. Mih marido hidup sederhana asal uang halal. Allah. Ulah mahal-mahal teuing nu matak ge. Oh, gitu. Ari tarif teh. Aduh, gede mahal. Nya ieu menaon ti Cilacap ka Majalengka ge meuni hayang 10 juta. Lah gua sampun wani. Leung basa mun wanieun panitiana. Nya. Ieu mah 5 juta ge ditawar Pak. Sing rino karena Allah. Ya. Kang. Da urang mah dakwah karena Allah di jalan Allah. Komo tas corona kamari 3 tahun teu manggu. Meureun secara finansial eueuh pemasukan ulah lieur ku sabab teu meunang bantuan ti pamarentah. Ah, gitu. Komo nepi ka demo mah sing yakin be bantuan Allah leuwih dahsyat. Daripada bantuan pemerintah. Bantuan pamarentah mah pada meunang ge geuning sok jadi loba pipaseaeun. Jadi omong tetangga. Tatangga jeung tatangga jadi teu alakur. Seni jeung seni jadi teu bareres. Bantuan ti pamarentah mah geuning sok aya we tak kitu. Beda jeung bantuan ti Allah ti endi sia 3 tahun teu manggung sok. Lamun ngarah dipikir logika mah sabab sing inget urang teh sing daek sedekah. Sedekah teh sayun ajibun perkara anu ajaib. Ku jalma minang sedekah bisa bebas tina balai. Jelma minang sedekah bisa lolos tina mara bahaya. Jelma minang sedekah bisa cager tina panyakitna. Ah, kitu beres. Da sedekah kumaha pan 3 tahun teu manggung meureun teu boga duit. Ku senyum ge sedekah. Sedekah kene bae. Papanggih jeung RT hehe. Papanggih jeung kuwu hehe. Halo. Papanggih jeung Pak Umi hehe. Papanggih jeung nu gelo hehe. Lumpat sia teh. Kalah sarwana hu hehe. Sing rino insyaallah mih anu jadi pamajikan bakal mensupport akang dari belakang sabab di belakang suami yang sukses ada sosok istri yang hebat. Waduh, beres. Mih sabab ari awewe mah cek ajengan ge dulang tinande. Waduh, gitu. Awewe mah dulang tinande. Akang meureun da lalaki disebutna dulang tinancep. Ah, sawoka wae ngomongna pun. Nya Gitu nama. ridho sabab aya deui da ari jelma rumah tangga mah loba peluang ibadah sabab aya cenah lamun awewe pangnyeuseurkeun baju salaki mangka dosa eta awewe teh bakal muruluk seperti kokotor anu muruluk tina raksukan carogena. Aduh, saya pisan aduh. Jadi beuki loba seseuheun teh Kumaha cenah? beuki loba dosa anu muruk. Ka kitu ibu-ibu tah. Nu matak ibu beuki loba seseuheun teh kudu beuki atoh. Toh. Ibu, Bu, ibu lamun loba seseuheun atoh atawa hoream. Koream. Padahal proyek pisurgaun eta teh ibu. Pisurgaun sebenarnya mah. Pisurgaun luar biasa. Nya. Di mana ibu nyeuseuk raksukan caroge dosa ibu muruluk seperti kokotor anu muruluk tina raksukan caroge ibu beuki blok raksukan caroge ibu beuki loba dosa anu muruluk nu matak nalika caroge ibu ngasongkeun acuk mah bang nyeuseukkeun acuk katingali bersih keneh balikeun deui wayahna bajuna bersih keneh jung bobolokan heula. Gulingan heula cenah. Halo. Proyek pisurgaun ayeuna mah naon teu da nyeuseuk ge make mesin cuci. Mesin cuci ayeuna mah. Nu matak nu ka surgana ge lain pamajikan. Bisaha. Mesin cuci eta teh. Ngalet ka mesin cuci ka ditu. Ngalut mesin cuci teh ka ditu. Halo. Ka surga teh aya nu Sanken, aya nu Toshiba di absen. Ieu nu Sanken usaha cek malaikat nu cekokom. Cekokom cenah. Ka mana cekokomna? Tinggalieun keur lajo ikatan cinta. Aduh. Keur lajo si Andin. Si A. Tuh. Bahkan lamun ibu ngahuapan saroge pon kitu deui sabalikna ibu pahuap-huap dahar teh eta teh bernilai sedekah. Sedekah cenah ibu. Nu matak ibu lamun hayang sedekah teu boga duit gampang. Gampangna. Huapan salaki. Geuning. Hayang gede sedekahna sing gede ngahuapanana. Sekalian. Nya. Tuh, bingah maramata suda bingah ka kiri-kiri tak kitu. Nya, alhamdulillah.
Baheula mah playboy si ieu teh. Boy kumaha? Kabogohna di mana-mana. Juga pengkolan. Baheula mah memeh hijrah si Cepot. Ya. Ayeuna mah alhamdulillah sabab mih ge boga antisipasi. Kumaha cara resep? Kumaha carana supaya salaki teu salingkuh gampang. Oh gitu. Bisa dipraktekkeun ku ibu-ibu. Kumaha carana supaya salaki teu salingkuh gampang. Di mana tas kikituan bobogaan salaki dudut. Tuluy kumaha? Totolkeun kana tinta biru Tuluy di kumaha? supaya teu nyoblos di tempat lain. Oh. Gitu. Aduh, aya saena resep tah dah. Ngan anu aing ngagelempeng hideung nepi ka ayeuna hese dikumbah disikat kalah kebeki ipis nya make sabun kalah seuseut nyakeun we alus batur mah meuni make bungkus ami hideung akang mah geus herang tina tinta teh ridho mih mah akang nya penting ieu mah leuheung mih teh cokah teuing ah. Ya. Duh, geus nyaluh-nyaluh we ampun teuing. Da teuing mih masanajan minang papanggih unggal poe ge da sono Sana we bae. selalu rindu Heuh. nya I love you I miss you Ai. I need you Ai. I amit-amit Amit. nu mantak siap taat kanu jani salaki lain pahuap-huapna lain Lain. lain pacium-cium keningna lain Yes. tapi menjaga romantisme rumah tangga Halo. nya contohna kumaha carana supaya salaki bagja lamun salaki ibu resepna kana ngibing unggal peuting ibu kudu ngarengkenek Joget jadi bumi jadi ibu. lamun salaki resepna ngadengekeun lagu unggal peuting ibu kudu ngahaleuan Aliang hariring. tak mih ge si Cepot resepna lagu India Kumaha cara? unggal peuting mih ngalagu India Kumaha laguna? tumpah seae Aye. you muskurae tu menena janik ya syapne dikai abeto meradil jagena shodahe kya karuhae kocha honai Gibrig-gibrig meni. pandi mimitian ami atuh leheung resot kutang gitu Daran kutang sabelah. mantak beki peuting mah sok disundakeun laguna teh Kumaha tanya undakeun anak? beki sunda beki peuting mah Ya. jumpakan wae Halo. mengpengker jalase Edas. ulah talangke Tidak. budak ngesare gewatkeun bae tatanggare ulah talangke ari sia nanaonan atuh Bun. Bong-bong. Teuing dibutuh. Jambak. astagfirullahaladzim Ya. Kau ngambak kan dikitukeun mah. Dihaja-haja mah. Itu. molotot sia teh Halo. Dengan jebi-jebi wae. da sia nangerakeun atuh cawokah loba budak sia teh Ya. naon lagu sia teh wik Dengan jebi-jebi wae. tuh cara baheula anyar kawin sia Kumaha tanya kawin? anyar kawin mah ka mana pa untuy-untuy Halo, tara lesot. tara lesot init ka sawah ngabring Halo. nganteran mitoha pa untuy-untuy init ka warung ge meuni hayang bareng Ya. persis si rarung anu lesot jangjangna Aduh, bobongkong. ari ayeuna boro-boro diusapan kudung-kudung kitu kedeng-kedeng kitu ari aya kahayang kitu Dari hayang-hayang mah. udah tah sok mentak ngerakeun naon atuh geus mending uih dipayunkeun urusan dakwah mah urusan akang weh Ya. uih dipayun jig ka ditu ka Cilacap jig jung lempang ka ditu sorangan Kadungkut kan itu. itu pantos kenging saweran seueur nanti kita shopping beli HP baru geuning anu eta geuning anu bisa moto jarak 10 km Oh, aya gitu. heh
Emangnya kamu pikir aku ini cewek apapun, ha? Aku tidak bangga punya suami yang banyak harta. Aku tidak bangga punya suami yang banyak jobnya. Aku tidak bangga punya suami yang punya mobil mewah. Tapi aku lebih bangga punya suami yang senantiasa mengingatkan istri dikala istri lupa melaksanakan sholat. Ulah sok ngomong gitu bisi pajarkeun aing tara ngadidik. Kapan tadi geus ya teh mangsa subuh teh? Dita subuh ku aing teh tapi henteu. Lain henteu sia nu acan kaberangan. Nita subuh jam 8 geus aing mah. Horeng teh aing mah acan. Geus wi sayang ya. Sayang bojo akang istriku anu panggelis na sakolong imah. Oke. Nah. Jangan ya lalu waton. Kumpul waton minal iman wala takun minal hirman. Inhadu ahlal waton. Woi. Ulah kadinya sayang eta mah keketra rahayu. Kaci injuk. Kacilacak paling. Wah dulu ngongkoyod euy. Wah maksa kaci injuk. Tahu bulat digoreng 500-an. Tahu bulat digoreng 500-an. Tahu bulat digoreng 500-an. Tahu bulat digoreng 500-an. Halo. Oh. Tukang tahu burung sugan. Tahu bulat tersedia berbagai rasa. Rasa ayam bawang, rasa kaldu ayam, rasa bakso sapi, rasa melon. Kali itu nama rasakeun meh ku sorangan. Maneh ngeunah ngalagu loba nu nyawer aing kita di kokorowokan dagang tahu bulat anu meuli. Aral. Da teh zaman kreatifnya euy. Jadi aya nama lamun dagang hayang payu teh kudu kreatif da urang ge embung eleh-geleng batur mah dagang tahu bulat geus dina kolbak, geus dina SS, dina tosa. Aing mah nanda kotak make lagu supaya aya nu meuli. Zaman kreatif aya nama rupa-rupa aya nama tahu ge aya tahu bulat, aya tahu pocong, aya tahu gejrot. Aing gerek nyieun isukan. Tahu kunti. Baso ge aya baso beranak. Uing gerek nyieun. Baso hamil. Meureun mana kitu ge meureun aya baso parawannya euy. Lamun aya baso parawan meureun aya baso rangda. Ari baso parawan mah nyieun sing gede, copongan sing leutik. Lamun baso rangda mah nyieun sing gede, copongan sing gede deui. Kreatif. Aya nama aya seblak ceker, aya seblak dinamit, aya seblak mercon. Aing ngerek nyieun seseblakan. Tahu bulat tersedia berbagai rasa. Segala geus kaalaman aing mah. Baheula dagang asongan dina beus kalah digebugan batur. Aing dagang beus, dagang asongan dina beus digebugan batur. Teu pira aing dagang taraje. Dina beus. Nya kitu teh aya. Ayo jangan. Tahu bulat digoreng 500-an. Tahu bulat digoreng 500-an. Halo.